biajnihatin tatiru bighairi raishin ila malakuti rabbil alamin. Jelema ibadah aya nu ngandatang ka awak doang dikhawatirkeun kasalametanana. Aya deui nu langsung nembus kana golbu lumayan kakarak suluk doang geges lumayan komo usul mah. Aya anu datang ka ruh nyucikeun ruh sakumaha aslina. Ieu mah geus teu diasingkeun deui jeung teu dimangmangkeun deui. Ngarombong jeung siddiqin syuhada shalih. Aya nu datang kana sirrun min asrarillah. Ieu mah geus teu hayangeun ka sorga-sorga acan. Geus rahasia Allah. Kuntu kanzan lam uraf wa khalaqtul khalqa, kuring teh simpenan anu tak terketahui sama rahasia, maka kaulah hayang diketahui supaya diketahui, maka ngadamelah kaulah makhluk. Makhluk tersebut teh sumuhun daw sami'na wa ata'na, datang kasir min asrarillah, carita doang. Urang geus datang ka mana ieu? Geus datang ka wae. Lantaran ibadah ge urang awak ge masih kene terlantar. Ibadah awak ge masih terlantar, komo datang ka qalbu. Aya pangkat manusia teh ubad, aya pangkat manusia anu ubad mangan sakadar ubudiyah make pikih. Iyalah anu ibadah namun aya jelema rapi salat malah liwat ge kokoar nyana, euy salat sampai kerja hampir pegat ku nyana pake sosolawatan. Lain lalagaan geus kutub robani mah geus pauh geus jalan kacai. Belah ditunda hajung manusia lulumpatan. Oh, orenganan di akhirat namanya ngagejebur. Ngagejebur ka neraka sebab kutub robani na pake jaring ngan cau. Lulumpatanana yang ka alam ku jelema. Ngaji badana yang ka alam ku makhluk. Allah neueuh nyempil nu ka deuleuh cilaka. Atuh ka kulu. Karasa ku soragan bahat. Eju panasaran ko ibadah teh kieu bae jabatur mah aya nu ibadah teh beja na nurutan Kangjeng Nabi. Mun Kangjeng Nabi di luhur Jabal Nur cing, coba urang di luhur Gunung Santri sugana tukang sawo. Kangjeng Nabi di Jabal Nur jauh ka ditu turutan ku hamba-hambana nu di Gunung Cermai, nu di Gunung Karang, nu di Gunung
Itu nu di Gunung Bogor naon garang-garana Gunung Salak. Lamun urang ngahaja-haja cicing di gunung dek ibadah ka Allah guruan geus maningan langsung berangkat menang 3 poe tahlil. Anggap geus aya di jero beuteung mau. Anggap geus aya di jero beuteung oray. Emang di gunung gak mau gitu. Tapi aya guruan mah moal. Entek kudu ngaguru. Sebab aya nu ngendalikeun. Teu kudu ka gunung atuh di imah bae oge aya bisa mamangga supaya nembus kana galbu kana hate ibadah teh lamun geus ku hate lazat nikmat sok gara usahakeun ka jero hate hese guruan mah dek di hate-hate ge nu aya ngabentuk karung deui nu aya di hate teh jahe deui nu aya di hate teh motor deui aya ganti mobil ya mobil deui satungtung hate model kitu berat kana dunia malaza moal dijamin 100% moal aya lazat teh mun geus eueuh nanaonan di jero hate atuh kudu kubatapa riyadhah sebab eta teh bibit nama nafsu riyadhahan kurang diajar nafsu saha anu nitahna mujahadah merangan nafsu ujug-ujug urang moal bisa muhasabah nyaho ngaran teu nyaho rupa tafakur gitu ke tuh aya guruan mah urang bisa urang dipetakeun kan ku guru Gusti ieu mata abdi teh boga kanikmatan anu watek neuleuh deudeuleunana hayang anu indah-indah mun awewe nu lenggik dada rada gede bujur mentol ju hayang-hayang kudu laku kulitna nu putih teh henteu hidung teh henteu ya minimal saos-saos rada benyek lah. Gitu keneh celi hayang ngadenge suara-suara nu merdu baik eta musik-musik nu sesuai jeung karakter celi urang guari ditafakuran ya Allah ya Rabb awak abdi deuk ditapakeun Gusti belah dieuna abdi teh rek puasa pepegatan jeung dahar nginum jima eueuh nu dideuleu Gusti mata abdi rek ditapakeun Gusti tina dedeuleuan anu biasa berwatak abdi gurat batu bade ditapakeun Gusti sabisa-bisa abdi ketika abdi tapa abdi aya kabatalan abdi tobat ka Gusti ceuli abdi ku abdi deuk ditapakeun Gusti tina dedengean nu berwatak keindahan kamerduan abdi deuk napakeun ceuli irung sungut jeung sajabana
suku abdi dek ditapakeun tina lengkah-lengkah di luar aturan Gusti. Leungeun abdi dek ditapakeun tina cukal cekal nu dilarang ku Gusti. Gusti Maha Uninga. Mun kamari abdi ngarasa Gusti barang dahar teu sambarangan. Ti jelema ahli riba ku abdi diteureuy bae. Di pamarentah nu teu jelas teteh nu jelas sama haram teteh cek ahli thariqah malantaran eta teh pajak. Ku abdi ayeuna beuteung abdi deuk ditapakeun Gusti. Abdi teh rek ka Gusti ayeuna teh. Abdi rek ka Gusti, Gusti tapakeun gerage. Golbu urang tina pukar pikir dunia. Mata urang tina dula deuleu nu indah. Denge urang tina dunga denge anu merdu. Irung urang tina umba ambe anu seungit. Sungut urang tina rusak rasa jeung umang omong anu dilarang. Tapakeun terus kuari geus puguh dubur jeung kubul mah. Tapakeun abdi teh rek ka Gusti ayeuna teh sok. Sapeting, 2 peting, 3 peting, sabulan, 2 bulan, 3 bulan bari urang zikir ka Gusti. Bakal berubah sorangan. Bakal berubah sorangan. Ijah heueuh. Sebab urangna sejak deka Allah aya nu ngabimbing. Maka kula kuari mulayan sanajan urang ngariung dula deuleu saha ieu nu boga riunganana. Oh nu boga riunganana teh ieu teh rada osok kacampuran ku riba. Mit ngadaharna. Mit bila perlu teu kudu dahar. Berkat bae. Tuh, atuh saya eta mah kitu. Emang maksudna eta. Begitu beres bagian apa? Sok gerage. Atuh Allah teh akan leuleukeun lengka-lengka urang. Coba bener henteu dek ka aingna. Bener henteu dek ka aingna. Aya. Malah kuari jelema loba anu dararatang lantaran urangna geus embung ka panggih jelema. Bener teu cik? Ketika orang geus embung kana dunia bener henteu? Ayo bere ku Allah. Ayo dikiriman nu biasana bupati ngirimanana ngan sakadar kitulah anggur 1 kilo 2 kilo ieu 5 peti. Ayo cek Gusti Allah. Ayo sia. Ayo tinu dagang anu make riba teh anu haram nu biasana mah paling gelas sasalaman teh. Itu mere caut teh ngan saukur sesikat. Sasikat teh kurang wetan di urang mana sanaon karah. Sasisir. Bu yang masyaallah 3 peti 4 peti. Ayo sia. Gupak dicau sia. Tanyung ku Allah. Cobaan kau. Lantaran urang deuk ka Allah, ih mangga bae Gusti, tambah urusan dikirimannya ngakeun tambah ka Gusti ti Gusti ieu janu Gusti ngan ai abdina mah saabdieun we sakieu. Mangga pamajikan anak los nyana mah jancan boga maksud. Urang mah teu Gusti, abdi mah abdi bae. Oh, bener ieu sia ieu. Sebulan 2 bulan 1 tahun 2 tahun jaheu cak Allah. Bere atuh ku aing rasa. Nah, ieu teh ilmu rasa teh geus kitu. Ner bae kadatangna tiba-tiba kehadiran Allah mahal. Masya Allah. Aya di hate Gusti Allah teh. Ieu lah nu mahal. Geus atuh sagala rupa teh ka Allah we. Geus teu aya kontaminasi naon-naon. Henteu aya hiji bae Allah, engke bakalna lamun geus aya Allahan di jero hate sorangan kos kitu tah salat, lobaan kos kitu. Pada isi eta mah lain. Bae lamun sorangan duha 20 rakaat.
Pancanan kene we aya kene jelema. Aya kene jelema mah terus bae. Parah. Ngaji Quran gitu kan. Masya Allah. Aya kene jelema mah terus kok mau dibayar. Wih, hayang-hayang. Taya dadar reka Allah. Ai reka Allah boga aturan. Geus sakieu jadi ka Allah. Lantaran kehadiran Allah geus dirasakeun, aya lazat bakal nikmat. Nikmat atuh. Ja urang teh nikmat so teh Allahan di jero hate. Aya teh pikih. Nu aya teh kewajiban salat, nu aya teh kasunahan tahajud, nu aya teh kasunahan duha. Atuh moal ngeunaheun. Tah baja nu bodoh ge kos kitu. Atuh kur bodoh kos kitu sarua bae. Si salat wajib boy. Urang sarua itu sarua. Perbedaan naon? Kehadiran Allah. Eta cenah kiai nu can hadir ge eta mah nya nama bosit teh disebut kiai. Nu mantak berjamaah bae ge bosit teh disebut kiai. Mahal pan kiai teh. Komo aya makan kipo doli mah geus boga sertifikat. Tah. Jadi salat teh ieu mah beusi ku batur pajar lain kiai. Beusi ku batur pajar teh istiqomah. Batur keneh we lain Allah. Geus acak-acakan geus kitu bakajeun kumaha ge. Eueuh Allahan. Tapi lamun geus aya Allahan teu mengurangi kaistiqomahan wayah berjamaah tapi lain makhluk nu dideuleuna Allah. Engke aya nikmat lazat sorangan bae leuwih ngeunaheun bakalna. Leuwih ngeunaheun sorangan. Mantap kabeh brojak mah sorangan bae nya mah. Sorangan nyawa salat nya henteu. Sorangan nikmat. Engke ngobrol jeung Allah. Masya Allah. Orang mun ngomong kos gitu sompral. Ai geus aya di hate deuk kumaha teu ngobrol. Geus dalanan sakitu bae. Moal kaharti dia. Ku dia moal kaharti ge. Atuh deuk kaharti kumaha? Ya Allah na ge eueuh. Atuh jadi takeun eueuh Allahan atuh paling maknya hese. Terus gitulah engke ngobrol jeung Allah teh emang kos ngobrol urang jeung saha jeung ajudan kos ngobrol urang jeung bos henteu bicara tanpa bahasa. Masya Allah. Kedip berarti yang tahu hanya yang dikedipkan. Itulah bahasa cinta. Asyartu bitarfil ain. Dina imriti pan dijelaskeun. Asyartu bitarfil aini khifata aliha. Waduh. Ya Allah, tuh ai santri makan geunaheun. Ai dia pan teu ngaji. Hese. Kawi papan ngaji baheula Umar Yato. Ya awewe boga kabogo haju eta awewe teh diajak ku indung bapana kanu hajat dinu hajat kapang jeung kabogona. Masya Allah kaget pan indung bapana mah teu nyaho si eta bobogohan. Orenganan nyana mamaen mata jeung kabogohna. Ya Allah, eta si lalakina ge sarua lantaran ituna santriwati ieu ge santri. Atuh santri ge bobogohan mah bobogohan bae jelema santri ge. Siapa santri pacar lain jelema buru. Juri ge mang. Lumantak begitu datang kan hajat eta kabogohna teh aku cap kicep nu mantak teu ngomong sieun ka indung bapana. Asyartu isyarah kaula bitarfilen make kedip mata. Khifata ahliha lantaran sieun ka indung bapana mali teruskeun ku aing. Eta ibriti. Ya Allah ya Rabbi. Teu kudu jauh-jauh. Bahasa cinta.
tuh ya Allah ya Karim geus atuh ieu ge sarua bae bahasa cinta ka Gusti Allah teh lain ngomong make sungut tetapi make hal tingkah ngaranna di jero hate teh selalu isyarah bahasa-bahasa ma'rifat anu kanyahoan isyarahna teh ku halna nyana ngalengis nyana sujud urang mah kuari kapan titah cerik jeung cerikan dosa teh hese jasa kulantaran hese urang haju bae abeh pajar cerik urang teh nyokot bawang digesek-gesekeun kadeuleu ku babaturan hese cerik aing inget ka dosa bohong eta padahal bohong aya atuh mah nya di Masjidil Haram mawa bawang aya nu mawa minyak angin aya kuari gejeleban digesek-gesekeun kana wata emang teu nyaho kitu aing nyaho tuh segala ngantuk segala lain lah sampai pajar cerik dia lah udah cerik pakai minyak angin ya aju ngalengis buku sareas masuk mah nah mal bisa hese sebab teu nyaho kana keagungan Allah da kumaha cerikna da urang cerik so teu nyaho kana kagalakan Allah ka maha qahar Allah maha salah urang nu maha salah Allah anu maha bener Allah anu maha gagah Allah anu maha maksa ka urang di mana urang salah dikanarakakeun ku embung-embungna ceurik eta maka karake tobatina pikih ka belah dieuna mah urang nobatan poho ka Allah anu kudu nama urang ulah poho ka Allah per detik per menitna ieu mah aya po nobatan poho ka Allah sebab naon nu matak ditobatan lazat ketika inget ka Allah teh ngeunaheun Allahna di mana aya di qalbu geus selana gambaran we heula sakitu ti dieu kulantaran aya dina qalbu kan ngeunaheun berbicara jeung Gusti Allah geus heula sakitu bae kuari mah geus datang makin hari makin mantap makin jero ibadah teh datanglah kana ruh urang teh aya bisa hihiberan sakumaha manuk bahkan leuwih lampar tibatan manuk nu mantek teh bisa hiber sote berat ku Avanza berat ku Vespa berat ku Meo berat ku Beat makin loba dunia anu dihayal makin berateun roh teh jadi roh sebenarnya makan misa jeung awak kulantaran nyana diasupkeun ku Gusti Allah kan nu asupna ieu roh ka awak urang teh dikawal ku malaikat waktu urang di jero beuteung he malaikat asupkeun eta roh dikawal set ketika urang di jero beuteung di jero awak emang urang teu dikawal ku malaikat pengawal roh engke de kaluarga dikawal nu mantek sakuliahing urang aya malaikat nu ngawal urang ketika urang ngabebener hate ngabebener awak ngabebener terus sakumaha tadi ditapa-tapakeun kehadiran Gusti Allah terasa ayeuna aya di hate kemudian kuari makin hari makin mantap dengan modal zikir tafakur riyadhah mujahadah kuari muraqabah ngintip ka Allah terus muraqabah ka Allah sifat ahadiyah Allah sifat ma'iyah Allah sifat aqrabiyah Allah di muraqabah sesuai jeung dalil-dalilna Allah teh Maha Tunggal qul huwallahu ahad engke teh aya ahadiyah aya wahidiyah aya wahdah kabelah dieuna aya ajsam aya arwah aya ajsam aya misal dan lain sebagainya
eta kurang hadiah Allah sesuai jeung ayatna qul huwallahu ahad di muraqabah Allah teh aya sifat maya barang jeung urang wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah teh deukeut ka urang pangaweruhna wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid deuk lompat ka mana urang dengan muraqabah urang terasa selalu bareng jeung Allah lamun urang geus bareng jeung Allah kapan Allah maha kawasa maha sagala-galana urang kan tadi ge ngobrol jeung Allah cak Allah yap ka dieu yap ka dieu yap ka dieu contoh Kangjeng Nabi Muhammad yap Muhammad ka dieu teu boga perasaan kumaha Jibril jemput plek bere kendaraan set eta mah hanya simbolis datang ke Masjidil Aqsa taken bril like datang ke Sidratil Muntaha malaikat Jibril ampuneun mad dadah mad sampai di sini oh jangan gitu dong bril masa kita dari sono bareng-bareng di sini di saya ditinggal waduh bukan wilayahku mad tetap harus hancur mad aku melangkah aja sedikit hancur ini bukan wilayahku emang wilayah siapa ini wilayah ahadiyah qul huwallahu ahad aku mah makhluk padahal kaula ge makhluk sarua cek Kangjeng Nabi ulah loba omong mad isin aing isin malaikat Jibril pada makhluk ge pan menikmatina nurna oh lain deui ya geus ulah ngadaguan di dieu man aing sedih cek Kangjeng Nabi Qobril jeung geus sedih aing leuwih sedih deui terjadi perpisahan engkau dan aku di sini tapi engkau ntar akan kusambut kembali ya tuh dadah Jibril ayo gerakan itu Kangjeng Nabi asup ke wilayah eta nah eta bakan Kangjeng kuarima diri urang bae lamun geus bersih rohna pan roh teh geus saueun ka Gusti Allah sakumaha baheula di alam arwah kapan dihitab ku Gusti Allah alastu bi rabbikum qalu bala syahidna atuh eta teh kabar kalamah jeung Allah di alam itu alam arwah kuari lamun urang bisa ngabersihan diri urang sakumaha roh baheula kurang kumaha Syekh Mansuruddin eta pan ti Mekah hiber ka dieu ka Cikeduen Syekh Abdul Muhyi Pamijahan di Mekah hiber ya nak ada Syekh Syarif Hidayatullah terkenal jago hiber Syekh Rahmatullah ampel hiber Syekh Bonang Syekh Sunan Kalijaga haliber kabeh kamari Habib Rozak nyurutan kikiran bae ngagejebur aduh cena cakjana bisa jalan laut atunya ge hulu leutikna doang ka laut set hulu gede nente anakan be tah kurang kumaha jahala liber kabeh ge masyaallah nah ieu deuk caritakeun ieu tah qulubul asyikin laha uyunun hate-hate makhluk anu enggeus boronto rindu ka Gusti Allah lamun geus rindu urang bae ge rindu ka papabada makhluk beuh atuh geus pokona mah dicarekan ku nu kolot bae geus teu dianggap nu kolot dianggap topeng dalangan brag brig belos ya aing mah kerindu kanu itu ngaluncur
muncak jana di kuncian ge kuno kolot lawang hareup lawang tukang jalan kenteng jago gua gitu biar kekuatan awewe atuh ayo kuncian ku sia jandela dikunci jalan kenteng Masya Allah subuh kalengitan nu kolot ka mana ka haji hanya lain pakai karidut set eta keur carita jandung keur carita pemuda mah bow kurang kumaha eta indung bapa ketatna awas ya tapi tetep bae sebab cinta mah dari mata turun ke hati teu bisa diawas-awas ku kolot lamun lain nu boga iman mah cilaka komo ayeuna zaman HP baheula mah urang boga anak cicing di kamar bae tenang lantaran di kamar mah moal ka mamana ku ari mah anak urang di jero kamar bae keur wiridan nga-WA aing ge ti siapannya oge irindu ka Gusti Allah qulubul asyikin laha uyun aya mataan emang hate mataan aya opat di jero kalbu mata hati telinga hati bahasa hati berarti lisan hati yang keempat perasaan hati kudu diaji tanu opat mata hati pendengar hati telinga hati bahasa hati dan perasaan hati teu budak teu boga perasaan biasa urang osok gitu wih si budak naon gitu ngaranna bahasa hatena wih osok urang gitu teu boga dedeleuan teh mah hatena teu boga perasaan hatena opat geus dikuasai ku urang geus dikuasai ta ku urang tah rindu ka Allah mah terkuasai tanu opat penglihatan hati ka Allah pendengaran hati ka Allah lisan hati ka Allah dan perasaan hati ka Allah rindu timbul urang bae ka makhluk urang boga kabogo geus urang cikupa eta kabeh segala-galana perasaan hati telinga hati pembicaraan hati mata hati kabeh ka ditu bae kolot direkanan apa didenge henteu sebab keur ka ditu babaturan ka urang nyarekanan tah teu bae ka ditu bahkan segala rupa ge jang ka ditu bae boga duit saperak dua perak pake ka ditu nyana hayang dibelikeun anu urang teu boga duit kajian sapatu urang dijual menang sabulan deui nyana menta dipangmelikeun anu ka urang teh urang eueuh jang jualan tafsir Munir dijual ku urang aya aturan gak jual tafsir Munir makanya geus absah ai bobogohan gak jual karung gak jual motor masih biasa kae deh iya tafsir Munir Jalalain dijual tapi kan lantaran buta mata hati geus ka ditu bae apapun yang terjadi atuh lewat kenteng segala emang naonan eta kan buta nah ieu rindu ka Allah padahal mah teu meunang ditamsilkeun ka makhluk sebab Allah mah mukhalafal lil hawadis ieu makan sakadar supaya ka harti hungkul qulubul asyikin laha uyunun horenganan ieu nu rindu ka Allah aya mataan hate teh haju neuleuna kumaha taro eta mata hate teh bisa leuleuh malayarahun ladzina kana pandangan-pandangan anu teu pernah kadeuleu ku nu nareuleuh kabeh batur teu pernah neuleuh eta nya nama neuleuh atuh kumaha teh rinduna geus bisa mindahkeun rasa sebab ninggalkeun dunia urang mah kapan rasana rasa dunia sebab nu diulik-ulik jeung nu dipikir-pikir dunia atuh dunia deui bae ya makan geus ninggalkeun dunia timbullah kehadiran Allah di jero hate maka kabeh ieu ka Allah rindu aya mataan hate teh dipake neuleuh kana makna-makna keagungan Allah kemuliaan Allah kemaha rahman rahiman Allah kemaha kudrat iradatan Allah anu teu bisa nareuleuh nazirin nu nareuleuh kabeh moal bisa
Orenganan bisa bertampa suwiwi. Weruh ora si suwiwi? We blon sirama. Suwiwi itu jangjang gewede. Mengkonon sirama. Sayap iku di suwiwi. Wih, orang keronjoy uus uning ge. Suwiwi. Sira maning rajeg bae si Jawane kesedek-sedek bae sira mah Sunda. Atuh dari tadi aja lu. Belum tau urang rajeg. Mimitina Jawa, kedak biasa. Kapepet bae Sunda. Atuh sia di tadi bae si Sunda. Eta urang rajeg. Ai sombong nama aya. Di Mekah ge Jawa bae nama. Sarajan di Mekah ge nama bahasana Jawa bae urang rajeg bah. Geus bae Jawa, Jawa bae. Teu daekeun bahasa Arab teu daekeun. Kasedak bae karak bahasa. Naam. Jadi bener kudu kasedak bae. Mantak terkenal urang ngerajeg mah kajawaraanana. Keukeuh. Nyana mah keukeuh. Jawara mah kan kudu keukeuh. Leler ngaranna. Iya tuh lain jawara lain leler. Kotok diadukeun keok kajulupat. Itu lain leler. Lain leler kotok diadukeun ngak balik deui kadinya. Kongkorok deui. Eleh deui kadinya deui tah lamun promotor nancan miceun eta mah naon garang-garana anduk atuh terus bae teh kotok leler gitu ngaranna eta rajeg orenganan tatiru bisa hiber melalui jangjang horenganan jangjang na lain dibayangkeun jangjang manuk ulah ngabayangkeun jangjang Persi ulah ngabayangkeun jangjang anu bebek bisa hiber teh naon ngaranna mendalungan wah bangsa bodoh kabeh jadi mendalungan mah manuk lain bebek lain sebut bebek hiber sebut manuk ya hiber teh jauh mendalungan ngaranna kos jelema pedagang lain kiai lain mendalungan biajatin tatiru ulah ngabayangkeun jangjang manuk jangjang bebek Persi mendalungan ulah ngabayangkeun jangjang kapal udara ieu mah jangjangna bi ghairi raisin tanpa bulu kalbu urang aya mataan maneuleuh kana dedeleuan teu pernah kadeuleuh ku batur nu mantek nyana kebek sa dibere impian-impian heula impian-impian anu unik ahli Allah mah anu nyana ge betah kayak ngimpi ka panggih jeung wali kayak ngimpi ka panggih jeung solihin kayak ngimpi nya ka panggih ujungna ngimpi jeung Kangjeng Nabi sallallahu alaihi can sah kawalian mun can ngimpi jeung Kangjeng can sah kabelah dieuna can sah jadi kutub lamun can bisa hayang ka panggih jeung Kangjeng setiap saat kutub bisa setiap saat iraha hayang. Masya Allah kan. Kos gitulah kutubul aulia. Nah, jadinya daga bisa hiber cuman bi ghairi raisin kamana hiberna. Sahiber-hiberna bae. Haji Pendi kuareu mun bisa hiber dek ditanya, dek ka mana? Ae ka Bali ceuk. Teu beres ya mah. Mentak ngabagen bae. Dia bisa nage hiber ditembak ku jelema. Orenganan alam teh aya alam mulki dunia, aya alam malakut langit, aya alam qabla dituna alam jabarut anu sok dibaca kurang ari bulan puasa. Subhana malikil kudus, subhana malikil mawjud, subhana zil mulki wal malakut, zil mulki wal malakut, subhana zil izzati wal azamati wal qudrati wal azamati wal haibati wal sultani wal jalali wal kamali wal jalali wal kibriyai wal jabarut. Tuh, orang jabarut bae. Sorenganan pabrik jabarut. Subhanazil hayyul qayyumil ladzi la yanamu wa la yamut wa la yafutu fi abadan. Eta mah ke bulan Ramadan teh mah. Nah, ieu keur carita orek alam teh. Subhanazil izzati wal azamati wal qudrati wal haibati wal sultani wal jalali wal kamali wal
kibriya wal jabarut. Nah ieu kakarak naik heula ti alam mulki ka alam malakut make ajnihatin tatiru bi ghairi raish. Mentak Kangjeng Nabi waktu mi'raj kapanggih di handapeun arasy cak Kangjeng Nabi Jibril aya tasa nu keur ayun-ayunan umat anjeun saha ngaranna Uwais Qarni. Ya Allah istirahat di handapeun arasy ayun-ayunan Ibu Dolima di Citra bi ajdihatin tatiru bi ghairi raish ila malakuti rabbil alamin ka alam malakut. Alam malakut eta kapan alam langit anu dieusian ku para malaikat. Di langit pertama malaikat langit kadua malaikat langit katilu kaopat kalima kagenep katujuh. Etalah penghuni alam malakut. Urang geus bisa ngobrol jeung malaikat minimal urang kadeuleu ku para malaikat. Saha eta? Ieu Haji Pendi. Oh, Haji Pendi coba deuleu bukuna. Atuh ieu mah salat teu beres, puasa teu beres. Dak cek malaikat kepalana jejak habek. Eta sakitu geus paeh. Ieu makan hirup keneh, ieu hirup keneh. Nah, teu kaharti kan ku urang. Mal kaharti. Nu bantak wali kudu ngobrol jeung wali deui kakarak nyambung. Moal atuh aya kieu diobrolkeun kos kieu tuh mah nyambung. Ieu obrolan Tuan Syekh Abdul Qadir diobrolkeun ka jelema anu beuki jengkol. Kitu mah bisa. Moal bisa nyambung. Mantak ieu bari lalagaan we, lalalaunan. Asal nyaho bae mah nyambung. Ulah-ulah ngobrol bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir, bahasa Gus Dur bae ge urang mah geus teu nyambung. Bahasa Habib Lutfi bae ge geus teu nyambung, ngobrol ka mana, maksud ka mana, geus teu kaharti. Di atuh ahli Allah mah kos kitulah. Taliti heula ngobrol ka mana, maksud ka mana, ngobrol ka mana, maksud ka mana. Sebab naon? Sebab deuk nyaritakeun hakikat, make isyarah nu teu meunang dicaritakeun. Mun caritakeun atuh batal. Nah, kos kitulah ruh rindu teh horenganan ku sebab nyana wau arif billah. Nah, jadi hiber guys, aya hamba Allah anu bisa hiber di dunia kene. Dicontohan ku Kangjeng Nabi ge hiber minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha hiber. Atuh papan Kangjeng Nabi teh uswatun hasanah. Atuh eta teh apan geus ledeg ku Ki Fudoli. Asal mulut be uswatun hasanah. Asal mulut be uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir tuh. Liman kana yarjullah kajelema anu berharap kapanggih jeung Allah. Atuh bagi urang nu hayang kapanggih liman kana yarjullah atuh mantak naon jak Kangjeng Nabi ge uswatun hasanah turutan Kangjeng Nabi. Di antara turutan Kangjeng Nabi teh kumaha? Ibadah di luhur guha. Turutan. Ayo gara turutan. Sorangan naik ke gunung. Henteu lah cenah naik ke gunung mah di luhur munara we los. Ayo di luhur munara. Engke ge aya jin di dieu diberagakeun sia ku jin. Lah cenah di luhur munara mambung di jero masjid bae di tengah-tengah dipoekan aja ditutupan kabeh. Hayu sia. Emang ujinan gitu masjid. Lah cenah dek di imah bae. Deuk kira hadurutan ada tolol. Horeganan lain kituna kholwahna. Kholwah desa jadi kamar urang ge masalah kholwah mah. Jak ka gunung, gunungna ka leuweung-leuweungna di masjid jasieun di mah masalah. Geus aya kholwah di imah mah kapan urang lapar bisa ka dapur. Hayang ngopi bisa. Malah hayang ka pamajikan ceklak heula. Aju kholwah di mah nya kholwah kos kitu. Era deui mah kholwah teh. Tah hasil kholwah teh anakan deui. Jebol beres di imah memang kumaha gitu. Mah nya kholwah kos kitu. Tuh, badak urang kholwah bae di mana di imah teh. Beres. Teu percaya aing mah. Tanah kholwah lah tapa.
Atuh ngata Kangjeng Nabi ge jantupan aya Siti Khadijah tapi kan ka luhur gunung maksudna ngalepaskeun segala rupa. Urang bisa di kamar sorangan we bisa ngan eta wayah hayang ngopi-ngopi, wayah lapar dahar malah tengah penting nyeduh Indomie 2. Ajo ki pudoli mah di endogan. Oh, berangkat tuh tawa. Ajo garoko beak 2 mah nya Allah kos kitu. Tah ieu ala kadar horeng jauh jasa urang ieu nya. Nah dek nurutan Kangjeng belah manana. Tapi aya lain eta keneh. Engke aya deui cara-cara nurutan Kangjeng Nabi aya lain eta lain. Bahada tayar wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qulubul asyiqina laha uyun. Hate jelema nu rindu ka Allah eta ternyata aya mataan. Mata hati, mata telinga hati, mata hidung hati, mata sungut hati, mata perasaan hati. 5 mata di hati. Lamun geus mantep ka Gusti Allah bakal diinkishaf. Mukasyafah ngaranna taro mala yarahun nazir bakal dibere neuleuh naon nu ku batur teu kadeung dibere neuleuh rahasia-rahasia Allah di jero hate urang teh bakal aya 7 lapis rahasia 7 lapis salapis 2 lapis 3 lapis 4 lapis 5 genep disebut indra ke-6 padahal 7 geus maca Quran teh ayat 7 lapis rahasia di luar ganjaran 1 huruf 10 engke bakal aya rahasia ngalapis tadina Al-Quran. Namun urang tadabur sakadar rahasia tadabur indah di luar eta saluhureun tadabur engke bakal aya energi seakan-akan urang teh didorong ku energi eta teu karasa geus tah di lapisan katilu urang teh geus pindah alam maca Quran biasa bae tapi teu karasa kok bisa 7 juz 8 juz sa Quran bisa cuma 1 jam atau 2 jam nu macana ge kaget aya rahasia eta. Di rahasia anu kaopat deui engke urang bakal kaget dibere ngaromong makna mana Al-Quran seakan-akan ngomong seakan-akan ieu ka anu baca kula sekian engke bakal anu baca kula sekian engke bakal rahasiana teh eta bu masyaallah karim taro malayarahun nazir eta keur carita neuleuh ngadenge sakumaha nu teu pernah kadenge ngadenge kana naon nu teu pernah kadenge kudu sok ngadarenge ngambe sakumaha nu teu kaambeun kudu sok ngararambe ya Allah ieulah qulubul asyiqin urang ngadenge make celi ketika urang ngadenge suara bakal kanyahoan ku Allah naon nu kadenge ku urang deket Allah jeung urang ngadenge naon we Allah nyaho teu bisa menghindar di akhirat dengan denge urang sebab Allah uninya nu mantak Allah nyahoeun lantaran Allah teh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid yahulu bainal mar'i wa qalbi deuk kumaha. Berarti ieu denge urang denge Allah. Ketika urang lain ngomong berperasaan bahwa denge urang teh denge Allah, jalamun teu ku Allah didengekeun mah dibere ngadenge moal bisa ngadenge. Berarti kan fana denge urang. Ketika fana denge urang nu aya nu timbul denge Allah. Mun geus fana denge urang nu timbul denge Allah. Sakumaha Allah maha uninya urang bakal dibere kayahos sakumaha Allah deuk merena ka urang. Wallahu yu'ti. Allah anu maha memberi. Wa ana qasim cek Kangjeng Nabi kuring nu ngabagi melalui Kangjeng engke Allah bakal mere
beretas sekian persen wa ana qasim, beretas sekian persen wa ana qasim. Ya Karim, urang lamun geus jaritakeun kos kitu hayang amat, cek urang teu kos kitu pek bae. Hayang mah berarti normal kan, berarti ieu ruh urang teh kembali ke keaslian urang. Hayang amat jeung resep amat mangga. Anu mantak teu bisa kitu kumaha? Ka Bang Baluhan ku karesep. Di Bang Baluhan urang teh ku karesep jeung kahayang. Nafsu ngaranna. Kangjeng bisa hiber teh abdun khayyarahullahu baina ayyutiyahu zahratad dunya wa ma indallah fakhtara ma indallah. Cek Gusti Allah Muhammad, hayang dunya tuh gunung bakal jadi emas, hayang dunya sok bakal dikirim segala rupa bakal jadi harta benda, sok dek dikumahakeun ge kumaha anjeun. Henteu Gusti, sapira di dunia moal lila abdi saeutik ge teu terbersit hayang jeung resep kana dunia abdi resep teh ma indak. Hayang nu di Gusti bae jaga di akhirat. Tah lamun urang geus kos kitu ditamili Haji Pendi, ieu hayang mobil apa hayang ma indallah? Mobil heula. Cek Haji Pendi engke ma indallah. Lain jalakan bodoh. Sapira mobil atuh capek, kudu dikumbah, kudu di bensinan, kudu di olian. Atuh banding ma indallah. Jeh. Nah eta lamun urang hayang ma indallah. Ditawaran mobil, ieu mah mobil BMW, teu Gusti. Lexus, teu Gusti. RR, naon emang RR? Rolls Royce. Teu Gusti abdi mah kapal udara. Teu Gusti, teu bisa nyetirna. Hese abdi bagas abdi manu aya di Gusti bae. Bener dia. Dia bener. Bener Gusti teh aya abdi mah. Coba dikiriman. Aya nu mere. Ieu mah Jependi ieu. Ieu teh aya. Geus janji ka Gusti Allah, embung abdi mah kos kitu. Eta mobil naon eta? Avanza. Oh, Avanza mah teh hayang. Aya deui menang seminggu kijang. Eta kijang ajar kan? Baru duit hayang teu? Henteu geus janji ka Gusti. Bere Fortuner. Aduh. Maji hayang. Ya tuh ai milik-milik teh mah tenden tadi mulai tah. Mulai geus robah. Nah, encan Lexus karak Fortuner. Eta geus ka Bang Baluhan moal bisa. Tapi lamun datang apa pasar? Teu. Kijang, teu, Fortuner, teu, Lexus, teu, Wabe, teu. Mulai orang Karawang anu buleud. Anu didoakeun, waduh Gusti, asal aya liangan bae. Geus acak-acakan. Acak-acakan. Henteu ya Bagas. Pokoknya mah jahe henteu parawan henteu sagala rupa geus henteu hiji bae Allah. Sakumaha Nabi anjeun berangkat dihiberkeun ku aing cek Gusti Allah atuh maneh ge ku aing deuk dihiberkeun geus eueuh ka berat. Hiber. Hayang ka mana? Abdi mah hayang ka Banten bae. Deuk hiber apa Banten dideukeun nyanggakeun kumaha Gusti. Set Banten di deket ngalengkah plek ke saya deh. Masya Allah. Di Banten teh abdi mah hayang ka Cirebon mah cek Gusti Allah kun fayakun. Set Cirebon di deket lengkah. Di Cirebon hayang ka mana maneh? Bejana Bali rame. Hai sialah laonan jeung hayang ka Bali sagala. Wah, teu beres ya. Onte abdi mah ka Bali gerek dakwah. Bule-bule supaya maca syahadat. Wah, bohong sia. Tah, iyalah. Atuh babahari disebut dibere ilmu poi. Nah, niku baca, Pak. Ayo, babahari. Ya Allah, ngomong mah babahari. Coba ge ieu nafsu urang kahayang urang
ulah ditotalkeun disederhanakeun bae mulai ngeunaheun ge disederhanakeun ulah ditotalkeun encan wani total mah sederhana bae ge geus bakal nikmat ibadah. Nah, kuari urang fokuskeun sakumaha urang fokus dek ka Mekah. Made dek ka mana? Ka Mekah. Unggal jelema ngomong dek ka Mekah. Daftarna geus tinggal berangkat doang. Tanda persiapanana geus aya tas tinggal ngajingjing doang. Berarti bener dek ka Mekahna. Kuari mantak naon dek ka Allah. Fokuskeun sakumaha urang dek ka Mekah. Ulah aya kasus kasih lempeng. Allah. Hiji tujuan teh Allah. Kayak diajak ka partai teu beusi kaganggu ka Allahna. Diajak ka organisasi batur bisa ge aing macan puguh henteu. Diajak urang raramean moal beusi kaganggu aing ka Allah beusi salah. Ieu teh ige masalah ieu henteu beusi bermasalah ka aing mah. Diajak kawin deui geulis henteu. Tolol aya geulis henteu. Mandek geus di dinya. Henteu sadeka Allah bakal hampang dengan cara ngagali ilmu hakikat melalui guru mursyid bertoriko. Cara-cara tapakeun mata Gusti abdi deuk tapa diri abdi teh lantaran deuk ka Gusti tapa tina nu ngahalangan ka Gusti. Mata abdi deuk ditapakeun ceuli abdi deuk ditapakeun irung abdi deuk ditapakeun sungut abdi deuk ditapakeun leungeun abdi deuk ditapakeun suku abdi deuk ditapakeun tina lungkah lengkah besi kaganggu ka Gusti. Seja atuh ku urang aya teh diseja mah moal bisa diseja gara-gara baik sagala rupa nu bakal jadi awai ganjelan-ganjelan jeung gangguan-gangguan kurang dijauhkeun nu geus jelas 4 gangguan Imam Ghazali ngajelaskeun hiji makhluk, 2 dunia, nomor katilu nafsu, nomor kaopat setan. Nah dibenturan ku zikir la ilaha illallah la ilaha illallah mulai ucutan tak deuleu abdi deuleu Gusti da geuning abdi teh paeh nu sabenerna mah lamun teu dibere hirup ku Gusti atuh hirup abdi teh hirup Gusti. Abdi teh paeh moal bisa denge lamun teu dihirupan ku Gusti mah ieu abdi bisa hirup bisa denge teh lantaran aya hirup Gusti. Gusti teh maha hirup denge abdi denge Gusti. Abdi mah paeh aslina mah lamun teu bere hirup ku Gusti ieu irung abdi bisa ngambe sagala aroma-aroma lantaran aya hirup Gusti. Deuleu abdi denge abdi ambe Gusti sebab hirupna ge nu Gusti. Paehan awak urang heula sakumaha aslina. Lamun can dipaehan moal bisa mutu qobla anta mutu. Paehkeun heula ge raja aslina mah urang paeh. Sakumaha urang bakal paeh ketika roh urang diangkat. Maka memeh roh urang dikaluarkeun paehkeun heula kana kata kerenna. Panakeun heula ulah di aku ieu dedeleuan urang teh ulah dikaku ku urang nu Allah. Denge urang ulah di aku ieu teh denge Allah ambe urang ulah di aku ieu teh ambe Allah. Omong urang teh ulah di aku nu urang nu Allah kabeh nu Allah nu urang nama eueuh sebab ieu aya da denge deuleu jeung sagala rupa teh nu Allah geus diakukeun langsung ka Allah. Setiap anon samang-samangsa urang ngakukeun nu Allah urang fana. Ketika aya keneh nu diaku ku urang moal bisa hiber. Geus eueuh nu diaku kabeh ge nu Allah nu Allah nu Allah nu Allah nu Allah nu Allah. Ieu hate aya mataan bakal dibere neuleu naon nu teu pernah kadeuleu ku batur. Bakal aya ceuliean kadenge naon nu teu pernah didengekeun ku batur. Bakal ngambe naon nu teu pernah kaambe ku batur. Bakal ngaroecong ngomong ilham. Ieu teh naon nu ku batur teu pernah kabaca. Bisa kabaca ku urang sebab aya ilham anu ngaromong lain make ceuli nu ieu gadengena ceuli ieu
bi ajnihatin tatiru bi ghairi rishin, bisa hiber make jangjang nu lain make bulu leuweuh buluan, bisa hiber ka mana ila malakuti rabbil alamin, ka alam malakut. Urang bisa sakumaha digambarkeun eta buruk teh ku urang Turki baheula, digambarkeun model hewan anu sukuna opat, beungeutna beungeut awewe aya jangjangan, digambarkeun anana kudu di kaca. Malik Balkhi baheula ngagambar eta teh urang Turki, baheula mah eta gambaran teh ulah dijatakeun bahwa burokos kitu kudu digambarkeun dibacakeun. Naon eta makna beungeut, naon eta makna jangjang, naon eta makna buntut, naon eta makna awakna. Nu mantak digambarkeun ngan putih, kemudian awe geulis, kemudian dina kaca. Eta teh kudu dijabarkeun. Kulantaran kabelah dieuna eueuh ahli hakikat anu ngajelaskeun gambar borok modal kitu, atuh diharam-haramkeun. Masa borokos kitu, masa borokos kitu, eueuh masalah. Ahli syariat mah ngaharam-haramkeun eueuh masalah. Padahal lamun dijelaskeun buruk eta teh gambaran-gambaran kudu dijelaskeun oleh hakikat. Henteu salah mah kan unggal imah aya. Kabelah dieuna mah digambarna lain di kaca, di kertas. Kabelah dieuna mah digambarna awewe nu geulis teh senyum. Teu mah urang Karawang atuh. Haram teh mana? Aya khusus. Kudu dina kaca. Gambarna ge kudu putih, wajah wanita anu geulis, jangjang eta kudu dimaknaan. Jadi lamun teu dijabarkeun ku ahli hakikat mal bisa. Gambaran naon eta? Gambaran di alam itu. Gambaran di alam di itu kagge gabi ditekeun ka buruk. Buruk teh cek bahasa urang, cek bahasa ahli hakikat tina barkun. Barkun teh ngagenyai kilat. Geus atuh ngagambarkeun kilat, eta teh digambarkeun barkun buruk. Kilat eta teh. Nu mantak lamun lain ahli hakikat nu ngajelaskeun moal kaharti eta teh sentianana pingping, sentianana bitis, buruk, sentianana buntut, sentianana kudu akur itung-itunganana jeung barkun. Nah, lantaran hese ngajelaskeun anak, lantaran nu ahli hakikat, ku ari mah ahli syariat ulah, teu salah ngaulahkeun geus sebab teu kaharti. Ketika engke aya nu kaharti, nu ngajelaskeun anak, engke ge ahli syariat mah eleh ieu, sakumaha tadi, balangkeun batu, tolol. Ahli syariat. Ngeri atuh dibalangkeun gitu. Tapi lamun ahli hakikat lah, Allah. Allah. Haji Pendi mah asal ditajung Allah. Wuih, Haji Pendi eta. Aya sanggup di Allah. Qori sok Allah-Allahan bae. Masyaallah. Aya awewe ahli qiraat nya masuk Allah bae. Kakagana Noel Allah. Masyaallah. Jadi dibuka. Aju dipeluk. Allah. Hafizul Quran hafizah kan gitu. Begitu salakina meluk irfa naik bae. Tuh ahli qiraat bakos gitu. Biasa di irfa sotak, ya malain irfa. Mari teruskeun bae. 17 tahun ke atas. Ya biajatin tatiru bi ghairi asin bisa hiber. Kanyawan bisa hiberna Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Hiberannya nama asal Jumat di Masjidil Haram nya nama engke di Arfa babarengan jeung Kangjeng Nabi Ilyas. Asar poe Jumat aya di Madinah. Setiap Jumat sapopoena aya Kangjeng Nabi Khidir jeung Kangjeng Nabi Ilyas. Unggal Jumat mah terus-terusan Jumat di dinya, asar Madinah. Jadi lamun urang Jumat di Mekah bareng jeung Kangjeng Nabi Khadir alaihissalam, bareng jeung Kangjeng Nabi Ilyas alaihissalam. Kangjeng anu ngajelaskeunna setiap Jumat aya Kangjeng Nabi Khadir. Yehe, nu badak ge sing hade urang Jumatan di Mekah, besi aya Kangjeng Nabi Khadir, ke Kangjeng Nabi Khadir mau tasbih. Warna tasbihna beureum.
berem teu terlalu berem, semu berem. Eta asal engke asal aya nu maotas beberem geus peluk. Ila Kangjeng Nabi hadir Jumat di Mekah, asar engke bakalna di Madinah kayak hari Arfah, salila Arfahnya di Arfah. Kitu bae, engke nyana silih cukur, uga taun Kangjeng Nabi hadir jeung Kangjeng Nabi Ilyas. Hartina kumaha hihiberan terus bae ku warga lamun urang osok ngawiridkeun wiridan Kangjeng Nabi hadir. Nakalam tazal dan lain-lain sebagainya. Tah eta teh wiridan Kangjeng Nabi hadir. Ya latifu ya latifu ya latifu ultufina fi jam'ul kulli hawaratina kama uhin. Terus baca lam tajal teh atuh moal dibacakeun Gusti direkam kesian aju ngawirid eta aju sia maka panggih jeung hidir henteu emang aya cenah di lembur gua ada si hidir tah teu kudu wiridan hidir eta mah inna kalam ya karim. Nah eta wiridan paran mun urang dibaca bae geus datang ka tahapan ikhlas bakal kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Janji Kangjeng Nabi hadir sebab eta asma ti Gusti Allah. Ya latifu ya latifu ya latifu ultufina fi jami umurina kulliha wa raddina atau raddini kama ifu dunya ya wa akhirati. Aja. Nah eta wiridan Kangjeng Nabi hadir janji saha jalma nu ngawirid eta kula bakal saha henteu na paling tidak mun ngawiridkeun eta deuk sakarat mah kuring hadir. Eta lah keuntunganana masyaallah karim. Geus dibantu ku Kangjeng Nabi hadir keadaan datang malaikat kan isinin Kangjeng Nabi hadir isin setan-setan sieun. Maka malaikat bakal pamit lah punten ya Nabi Allah hadir ieu teh tugas abdi mangga setan teu darek setan karari sia jasa setan goblok jasa setan teh waduh barang belah dituna aya di nu sakarat fendi ngaran nah ini enggak pernah baca nih udah digoda dah tapi nyana kan pernah wauh kan jeung ahli-ahli Allah. Nah timbul waduh jana ge ayaan cek jana teh panas awakna panas goreng susuk lah iyalah madak urang lamun hayang kapanggih jeung Kang Nyoh de cara Habib Umar cara Habib Ali nu kukula dicaritakeun cara Habib Ahmad baheula teh aya kiai di Tangerang kemudian hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir menta ka Habib Ahmad hayang-hayang teuing make tungguan tah. Lamun oyag-oyagan tatangkal buah, tah eta berarti geus hadir. Jang maneh, tapi yang kula mah teu kudu kitu. Ditungguan, oyag geus wer aya turu. Dan mantak bising ge peuting tangkal buah saha nu oyag-oyagan. Eta. Habib Lutfi ulah dikira Habib Lutfi lain lalagan ya Pak. Habib Lutfi hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi hadir di hiji tempat pelukannya na. Set. Beres kapanggih, geus ke ngobrol. Tadi siapa tadi? Itu hadir. Masya Allah. Nyana hayang kapanggih dia mantap kamari serinya serta zarah ka luar Batang. Saha coba luar Batang ulah bejaan? Saha? Ulah di bejaan ieu si eta bae nyaho henteu. Coba hayu, tah bal nyaho nya nama Batang bae. Moal tiok mireung nya mah kanu kos kitu. Jadi mah Jakarta ge dagang lauk baheula. Tuh, ngaharewos teh menang ngaharewos. Nah, bohong, teu percaya aing mah nyana nyaho. Nyana aya kapage terus bae ugal-ugal busasa zarah. Hayang minta petunjuk tentang Jakarta. Masya Allah nyana begitu zarah pelukan set peluk kabeh kan ajar jelema biasa bae beres zarah nyana ngomong tadi waktu baru datang dan saya pelukan tahu nggak itu siapa itu Qadir ya Allah lamun urang nyaho Kangjeng Nabi hidir kan urang sering
geus bali bejakeun nu saja di mana-mana mah sering we. Eta kan geus bisa jambung, mantak lain lalagaan Habib Lutfi mah. Eta inget ka Habib Ahmad mun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir selalu aya wiridanana tak diundang mun teu kondangan. Atuh geus urang we ngundang si eta. Halo, ya. Oke, ya, pengkolan. Ya, sip. Langsung. Atuh geus pengkolan mana urang teh nyaho rahasianya atuh mah. Nah, iyalah seperti kos kitu. Harti da kumaha atuh hiberan wali Allah qulubun. Jak Kangjeng Nabi Khadir ge nabi atuh makhluk Allah cuman qulubul asyikin laha uyunun tara ma la yarahu an-nazirin. Bi ajnihatin tatiru bil gairis luhur teh Kangjeng Nabi Khidir jeung Kangjeng Nabi Ilyas mah ai eta Syekh Mansuruddin, ari eta Syekh Abdul Karim, ari eta Syekh Asnawi Caringin, ari eta geus puguh Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Syarif Hidayatullah, ari eta Syekh Maulana Yusuf, ari eta Syekh Ja'far Shadiq, ari eta Pamijahan. Tuh, ulah udah bejahan. Coba sapa Pamijahan? Ayo. Tuh, poho kan? Oh, nya mah. Kayak saja Pamijahan teh, kayak saja. Oh, caknya nah, Syekh. Tuh, jadi pohon deh, kayak sakara. Nah, lamun ka mantan mah nya mah tulok poho-poho. Nah, iyalah ahli-ahli Allah, nyata-nyata tah mah. Qulubul asyikin laha uyun. Lamun tadi jelema-jelema ahli Allah nu geus leupas tina dunia makhluk jeung nafsu jeung setan bisa halali berendek moal urang. Tanya diri urang, endek moal. Ayo lepaskeun tah karesep dunia, lepaskeun tah makhluk-makhluk. Lepaskeun tah nafsu, lepaskeun tah setan-setan. Setan mah leupas sorangan, engke asal urang geus eta bae. Setan teh leupas sorangan bakal isin. Setan kan teu wani lamun urang loba zikir bae setan teu wani di sisi bae kieu. Dina ngaji ge nyana teu ngadeuketan jelema saja nundutan. Ada setanan eta. Kos gitulah ikir carita qulubul asyikin laha uyun, horenganan rahasiana ulah kabeung berat ku karesep. Berarti fana, paeh teh ngaranna. Awak kurang aslina paeh, paehan. Memeh roh keluar bakal bisa hiber sebab berat sote ku karesep awak. Ketika awak geus paeh atuh hiber roh. Jeung teu paeh roh mah teu nundutan, roh mah jeung teu sare. Anu sare mah mata ieu nundutan mah mata ieu, roh teu pernah nundutan. Mata Kangjeng Nabi mah lam yahtalim qatu toha mutlaqon abadan wa mataza abaslan fi maza zamani. Inu dawa Abu Falam ahmama waqaat babatun abad dan selanjutnya lam yatalim qatuto teu pernah ngimpi ciciren balik Kangjeng Nabi mahtara dan lain-lain sebagainya. Jadi lamun urang masih kana nundutan aya nafsuan, mun masih kana urang sare aya nafsuan. Ketika geus eueun nafsu atun roh mah teu pernah sare. Mantap ketika urang sare roh keluar. Teu betah cak roh teh. Teu betah ngalayan roh kapanggihlah jeung solihin, kapanggihlah jeung aulia Allah, kapanggihlah beladituna jeung Kangjeng Nabi. Sebab nyana keur sare. Sebab ieu sare teh kan dititah. Ati kulladzi haqqin haqqah. Geus kulantaran sare nyana teu betah kaluar set kapanggihlah. Anta Kaji Pendi osok aya dongeng. Bodoh ngimpi di udag-udag anjing sakana. Aduh, aju naik cek jalan teh ke tangkal kayu. Sieun saya anjing. Aju anjing geus eueuh turu naeng ki wer ki oreng ngompol. Osok asli kareta ngimpi ki mah ngompol. Fahada toyar yakulu wallahu a'lam bissawab.